sadayana wilujeng suping deui dina Posronda Podcast generasi anom Sinanda. Nah, dina podcast ieu abi rek ngobrolkeun rupa-rupa dongeng jeung babar. Ayeuna abi hoyong ngenalkeun anjeunna ka narasumber nu arek diwawancara nyaeta Tepangkeun wasta abdi udah Rizka. Tepangkeun wasta abi Mersyadita Elsika. tepangkeun wasta abi Firzi. Nah, langsung wae ayeuna ka pataros menarik ngayanan eusi dina rupa-rupa dongeng jeung babar. Jiska, naon sih eusi dina babar tulisan Agus Sayang Haluta? Babana Agus Sayang Halu kabedangan undang anu wangun jeung satya. Ayeuna nyamar jadi atu abdi pikeun ngorek informasi dina pasukan Cirebon. Tuluy ngabela nagara dina perang. Tapi akhirna ngarasa dihianat ku nagara sorangan. Kita kumaha dongeng Talagawana teh? Talagawarna teh asal-usulna ti Jawa Barat nyaritakeun tentang putri raja anu sombong jeung manja kakolotna tara hormat nepikeun kamunculna Talagawarna. Kumaha alur jeung tema carita? Alurna maju nu tadina raja teu boga anak nepikeun ngalahikeun putri raja anu sombong manja jeung nepi munculna Talagawarna. Temana nyaritakeun tentang putri raja anu teu hormat kakolotna. Jiska, sarta naon latar palaku jeung nuansa sawangan dina eta carita? Latarna Keraton Sumedang dari palaku Agus Sayang Halu dios tentang badan sareng Pangeran Sasawangan Teu soro oge urang bade ngabahas ciri-ciri dongeng jeung babar. Ciri-ciri dongengna nyaeta carita khayalan ngan sakedar hiburan semata. Jiska, tongtongsan naon bedana antara dongeng jeung babar? dongeng nyaeta carita karangan atawa rendetan kajadian nyata ngajadikeun hiburan. Babar nyaeta kajadian nyata nu nyaritakeun tokoh kakuku hiji tempat jeung sejarah. Mugi ieu obrolan teh bisa jadi tambahan ilmu jeung pangartisa pikeun ngarangkang carita-carita